Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dina dinten ieu urang diajar ngeunaan pangajaran hiji nyaeta narjamahkeun. Naon ari narjamahkeun teh? Narjamahkeun nyaeta hiji kagiatan narjamahkeun tina hiji basa kana basa liana. Contona tina basa Sunda ditarjamahkeun kana basa Indonesia. Narjamahkeun basa teh teu bisa sambarangan. Teu sakabeh kecap dina bahasa Sunda atawa dina bahasa Indonesia bisa diterjemahkeun persis. Tapi nu penting mah maknana tina bahasa asalna teu leupas. Kagiatan narjemahkeun bisa dilakukeun ku hiji jalma ka jalma lain jeung saterusna. Aya aturan dina narjamahkeun. Anu kahiji narjamahkeun ngan sakecap-sakecap. Nyaeta narjamahkeun dumasar kana kamus eueuh nu dirobah sabab hartina bakal sarua persis jeung harti asalna. Contona dahar ditarjamahkeun kana basa Indonesia jadi makan, ulin bermain, indit pergi jeung sajabana. Aturan nu kadua nyaeta narjamahkeun sakalimah. Dina narjamahkeun sakalimah teu bisa salawasna sakecap-sakecap, tapi kudu merhatikeun maksud nu aya dina eta kalimah asalna. Komo deui mun urang manggih istilah-istilah nu khusus kayaning babasan atawa paribasa nu sok disebut ungkapan tea. Mun aya kalimah paribasa satekah pola urang kudu neangan sasarua anana dina basa nu jadi tarjamahanana. Lamun teu kapanggih, kalimah eta teu kudu dirobah sabab bisa ngaganggu kana hartina. Contona paribasa heueuh bueuk. Lamun dihartikeun sakecap-sakecap kana basa Indonesia jadina iyah burung hantu. Padahal nu sabenerna nyaeta bilang mengerti padahal tidak. Contoh nu kadua, unggah balewatangan. Lamun dihartikeun sakecap-sakecap hartina jadi naik ke balai batang. Padahal harti nu sabenerna nyaeta penjara. Contoh nu katilu, mangga sing kekengingan taruang teh. Dihartikeun sakecap-sakecap kana bahasa Indonesia jadina silahkan yang dapat pada makannya. Anu bener mah lamun dihartikeun nyaeta silahkan dimakan. Narjamahkeun teh aya padika atawa aturanana. Pangpangna kudu boga kamampuh dina basa nu rek ditarjamahkeunna. Upamana wae urang teh rek narjamahkeun basa Sunda kana basa Inggris. Tangtu wae urang teh kudu mampuh basa Sunda jeung mampuh kana basa Inggris. Aya tilu kamampuh nu kudu kacangking mun urang rek narjamahkeun. Anu kahiji nyaeta kamampuh gramatikal. Kamampuh gramatikal nyaeta bisa maham pangaweruh ngeunaan kakecapan, nyusun kalimah, nyusun ejaan, jeung paragraf nepi ka informasi nu rek ditepikeun teh bisa ditepikeun. Kamampuh nu kadua nyaeta kamampuh sosiolinguistik. Nyaeta bisa maham ngeunaan kalungguhan hiji basa dina kahirupan sapopoe di masyarakat pamakena. Upamana wae dina basa Sunda aya istilah kacapi. Nah aya dina basa Inggrisna. Kamampuh nu katilu nyaeta kamampuh semantik. Nyaeta kamampuh dina ngaguar harti jeung makna teks nu rek ditarjamahkeun. Upamana wae dina basa Sunda aya babasan kurung batok. Naon tarjamahan dina basa Indonesiana? Nah bisa mun ditarjamahkeun sangkan tempurung kelapa. Tangtu we ditarjamahkeun teh kudu jadi bagai katak dalam tempurung nu hartina sarua jeung kurung batok. Nyaeta langka indit-inditan. Ku kituna unggal teks teh aya nu bisa diterjemahkeun aya oge anu henteu.